Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran Ki Buyut Ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Sanca dawu beki panasaran hatena, bet asa piraku cek pikirna, lamun manehna henteu mampu ngungkulan anu jadi lawan. Kurang ajar sia tanah jeung ya. Sanca dawuk maju deui narajang, panarajangna leuwih hebat tibatan tadi, meh ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu sapinuhna. Tapi seperti tadi deui bae, opat jirim Sanggajaya eueuh anu ingka cicing di tempatna bangun anu nganti datangna panarajang lawan. Sanca dawu bener-bener beki nafsu ejeng panasaran, jadi asa diheureuyan meureunnan dianggap enteng ku anu jadi lawan, diganda bari jeung caricing seperti kitu. Panarajang Sanca dawuk anu memang leuwih hebat batan tadi ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna keuna kana anggota badan lawan. Opat jirim lawan pada kabagean ku daya panarajangna, mangsa nibankeun panarajangna ka jirim Sanggajaya anu kaopat anu paling akhir. Sanca dawu ngagero kaget deui bae, sabab ngebangkieung mundur ka tukang meh-mehan rubuh ngebebengkang. Jeleng sibuk dak jebrot jerebet des. Waduh. Bari jeung ngahegak ngatur napasna, Sanca dawu mancuhkeun deui tangtunganana. Kaget deui bae Sanca dawu mangsa ningali jirim Sanggajaya jadi aya 8 urang. Sanajan Sanca dawu jago anu geus boga ngaran nyangking sapinuhna ilmu Ki Buyut Ireng, tur geus lila makalangan di dunya kajawaraan, tapi kakara harita manggihan ilmu anu saperti kitu. Edan ilmu Birawa Sewu tetelah kawilang ilmu anu aneh. Aing mah teu percaya kana ieu kenyataan lamun teu ningali langsung kosorangan. Waduh, kudu kumaha ieu cara ngungkulanana ilmu anu kieu patutnya. Bener-bener bingung oge ya aing.
Sanca Dawuk mimiti kaentepan ku perasaan sabil hatena lantaran bingung ningali kemampuan ilmu lawan anu saperti kitu. Sangga Jaya anu geus jadi 8 urang jirimna katingali harita saleserian sora serina minuhan sabudeureun eta patempatan tur karasa nyeri kana kekendangan ceuli Sanca Dawuk. Salah saurang jirim Sangga Jaya kadenge harita nyarita di barung ejeng seri anu ngandung panghinaan. Tetela ngan ukur sakieu geuningan kahebatan ejeng kakuatan ilmu andika teh Sanca Dawuk. Teu sabaraha hebatna geuningan. Pasti andika bakal bingung nying hareupan ieu kakuatan ilmu Birawasewu. Bingung cara ngungkulanana, cara ngalawanna. Kumaha masih keneh rek diteruskeun lumakuna ieu tarung Sanca Dawuk. Sanca Dawuk jadi sadar kana kanyataan anu keur disinghareupan ku dirina dina waktu harita pikeun ngimbangan kakuatan ilmu lawan taya deui kajaba ku cara dirina kudu ngagunakeun ilmu muara braja anu kawilang ilmuna anu aneh sabab mampu nyedot kakuatan tanaga lawan. Sanca Dawuk ngomong sorangan dina jero hatena, aing kudu mungkas lumakuna tarung ku cara ngagunakeun ilmu muara braja ieu mah. Hayang nyaho ayeuna mah aing anu rek cicing moal maju narajan. Antepkeun si Sangga Jaya kudu kabagian kaget ayeuna mah sabab kakuatan tanaga bakal balik kasedot ku ilmu muara braja. Bener, udah jalan ieu mah kajaba aing kudu ngagunakeun eta ilmu. Akhirna Sanca Dawuk nangtukeun sikepna pikeun ngagunakeun ilmu muara braja mangsa ngimbangan kakuatan ilmu anu jadi lawan. Ningali Sanca Dawuk masih keneh ngajanteng can ngalakukeun tindakan naon-naon. Sangga Jaya kadenge harita nyarita deui. Lain kalaka ngahulang Sanca Dawuk. Ayeuna lain waktuna keur ngahulang deuleu. Tapi keur tarung ijen jajaten. Kumaha rek diteruskeun ieu tarung? Sanca Dawuk mun cereng ka Sangga Jaya bari terus nyarita. Sangga Jaya, dengekeun ku si lain sia. Dewek can rumasa eleh jajaten dulu. Sabab dewek dina waktu ayeuna masih keneh ngajanteng nangtung di ieu patempatan. Ngandung harti dewek memang can rubuh eleh jajaten ku si lain. Malah ayeuna dewek jadi hayang ngabuktikeun mampu atawa henteu si lain maju ngalakukeun panarajang. Coba sia si lain maju narajang Sangga Jaya. Sanca Dawuk ngahaja nangtang kitu lantaran memang rek ngagunakeun ilmu muara braja anu nurutkeun pemikiranana taya deui jalan pikeun mungkas lumakuna eta tarung kudu ku cara saperti kitu. Jadi ayeuna hayang ngabuktikeun kahebatan kula anu maju narajang pikeun ngarubuhkeun lawan. Hade lamun maneh memang hayang kitu Sanca Dawuk. Karep jeung eta kahayang ayeuna bakal ditedunan. Iya. Meh dina waktu anu bareng 8 urang jirim Sangga Jaya harita tinggara jeleng laluncatan ngurilingan jirim Sanca Dawuk anu pancuh dina tangtunganana. Kitu nate bari jeung saleserian sorana memang mata katorekan notoskeun kekendangan ceuli sabab bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Saperti halna anu karandapan ku Ayu Manganti, Sanca Dawuk oge jadi lieureun ningali jirim lawan anu ngurilingan tangtunganana. Malah celina oge jadi asa nyeri. Sanca Dawuk meuremkeun panona bari museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna bari matek kakuatan ilmu muara braja. Pungkasan lumakuna tarung dua pihakna memang pada rek ngagunakeun puncak kakuatan ejeng ilmuna masing-masing sabab dua nana memang boga karep hayang mungkas lumakuna eta tarung. Kajadian saterusna mata kaget pikeun dua pihakna
mangsa 8 urang jirim Sanggajaya nibankeun Panarajang ka Sancadawu anu teu ingkah di tempatna. Panarajang pada kena kana anggota badan Sancadawu kageteun Sanggajaya sabab leungeunna nempel pageh lir upama kena kanu leugeut. Saterusna tina badan Sancadawu aya kakuatan anu nyedot kana kakuatan tanaga Sanggajaya. 8 urang jirim Sanggajaya sanggeusna rada lila narungtutan dina waktu harita laleungitan nu akhirna ngan ukur tinggal saurang. 2 badan pada tinggal leter. Sanggajaya jeung Sancadawu pada museurkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sanggajaya bener-bener kaget sabab Sancadawu boga ilmu anu mampu nyedot kakuatan tanaga lawan. Kawilang ilmu aneh oge pikeun Sanggajaya mah. Caturkeun Jaka Sinangling anu keur ngalatih olah tata napas, latihan kakuatan tanaga lapisan. Jadi ngarasa kaganggu ku ayana di luareun guha anu keur lumangsung tarung antara Sancadawu jeung Sanggajaya. Lantaran asa kaganggu, akhirna harita Jaka Sinangling terus muru keluar eta guha. Kaget anu lain dikieuna Jaka Sinangling ningali anu keur ngadu kekuatan puncak antara Sancadawu jeung Sanggajaya. Beuki nambahan kakagetna waktu ningali kalebah ayu manganti wanoja buah hatena anu harita ngajanteng nangtung teu beda ti patung. Jaka Sinangling gancang harita datang nyampeurkeun kalebah ayu manganti. Ningali aya Jaka Sinangling datang nyampeurkeun bunga anu lain dikieuna ayu manganti, langsung harita nyarita ka Jaka Sinangling. Kang Angling, nuhun Kang Angling ayeuna kaluar Kang. Salira kaancam bahaya Kang. Urang kedah enggal ngantunkeun ieu patempatan. Bebaskeun abdi ieu Kang. Abdi teu bisa gerak ya. Ngajentul teu beda ti patung. Tulungan Kang Angling. Jaka Sinangling katingali ngahuleng sakedeung tapi teu lila. Ramo-ramo leungeunna ngalakukeun gerakan mencet urat-urat penting dina anggota badan ayu manganti. Aneh keur ayu manganti. Sabab manehanana bisa gerak deui saperti biasa. Manehna teu nyangka upama Jaka Sinangling bakal mampu ngabebaskeun dirina. Kang Angling, nuhun Kang. Ayu manganti dina waktu harita ngarangkul ka Jaka Sinangling bakat ku bungah meureunnan. Tapi gancang sadar kana kaayaan, ayu manganti nyarita deui ka Jaka Sinangling. Urang kedah enggal ngantunkeun ieu patempatan Kang Angling. Sabab eta 2 jalma anu keur tarung nyata Sancadawu jeung Sanggajaya. Duanana tetep ngabahayakeun keur urang duaan Kang. Jaka Sinangling neuteup antep ka ayu manganti buah hatena terus tumanya. Nah sakitu Sanggajaya teh ayu bet kakara ningali ayeuna engkang mah. Kunaon make ribut di dieu deui tarung jeung Sancadawu. Sanggajaya jelas mangrupa ancaman keur diri abdi Kang. Sedengkeun Sancadawu mah tos jelas boga maksud rek binasa ka Kang Angling. Engke panjang lebarna mah Kang ku abdi dijelaskeun. Nu penting ayeuna mah urang kedah enggal ninggalkeun ieu patempatan demi keselamatan urang duaan Kang. Jaka Sinangling ngahuleng sakedeung. Asa berat rek ninggalkeun guha legok panamping teh. Sabab karasa ku Jaka Sinangling gede pisan mangpaatna. Malah ayeuna manehna boga kamampuhan ilmu silat lantaran dilatih ku si Rawing dina jero impian. Kieu be atuh ayu ena mah. Engkang mah keun berek numpi diri di jero guha legok panampingnya. Sabab gede pisan guna jeung mangpaatna keur diri engkang. Ayu, ayeuna tinggalkeun heula ieu tempat, ulah sieun ku Sancadawu ayu. Kitu ari ceuk akang mah. Ayu manganti neuteup ka Jaka Sinangling buah hatena. Telila terus nyarita deui. Kang Angling, keselamatan jiwa urang duaan langkung penting tibatan sagala-galana Kang. Kita oge upami memang leres Kang Angling mika cinta ka diri abdi anu sapinuhna. Ngeunaan si Rawing anu datang dina impian ngalatih silat ka engkang. Ulah dijadikeun patokan sapeda Kang Angling aya di jero guha legok panamping. Upami memang Kang Angling ngajodo kedah ngawaris ilmu ti si Rawing. Sok sanaos aya di mana bae oge Kang. Abdi gaduh kayakinan
Si Rawing pasti aya deui dina impian Kang Angling. Nu penting ayeuna mah salametkeun urang duaan heula Kang. Piraku cinta urang kedah hancur rentas di tengah jalan Kang. Ningali paroman ayu manganti anu ngemuka sedih oge dumareda, jaka si Nangling jadi henteu tega. Akhirna nangtukeun sikepna nya tujuan kana pangajakna ayu manganti pikeun ninggalkeun eta patempatan. Geus kitu mah ayu manganti jeung jaka si Nangling gancang arinit ninggalkeun eta patempatan. Inditna jaka si Nangling jeung ayu manganti ngajadikeun kaget anu lain di kieuna pikeun Sanca Dawuk jeung Sanggajaya anu keur ngalakukeun tarung pamuncak. Sanca Dawuk jeung Sanggajaya sadar kana kaayaan anu lumaku dina waktu harita. Lamun diteruskeun eta tarung geus pasti duanana bakal ajal sabab kakuatan tanaga lapisan anu saimbang. Bingungna deui lamun rek ngeureunkeun lumakuna eta tarung. Memang kudu bareng dina ngalepaskeun dirina. Sabab lamun teu babarengan geus pasti anu leuwih ti heula ngalepaskeun diri bakal jadi korban. Antukna duanana pada bingung dina nangtukeun sikep jeung tindakanana. Dua badan pada ngageleter kesa ngaragajag maseuhan sakujur badana. Dina kaayaan keur baringung saperti kitu aya cirim anu ngajorelat luncat anu saterusna langsung nyurungkeun badan Sanggajaya jeung Sanca Dawuk. Duanana dina waktu harita ting jarengkang ka tukang kadorong ku kakuatan anu rosa. Duanana lepas tina kakuatan anu keur bantrok anu kaayaanana ngabahayakeun pikeun masing-masing dirina. Celeng des cengkang kebut Sanca Dawuk jeung Sanggajaya pada rubuh papisahan. Jirim anu anyar datang pancu dina tangtunganana tetela si topeng mayit geningan. Sanca Dawuk bungah anu lain dikieuna ningali anu datang misah teh tetela si topeng mayit. Beki tamah yakin kehebatan elmuna si topeng mayit. Sabab lamun lain si topeng mayit cantang tu mampu misahkeun anu keur tarung pamuncak saperti kitu. Sanca Dawuk ngoneal hudang. Kitu deui Sanggajaya malah langsung muncereng ka si topeng mayit jalma anyar pinanggi anu ayeuna milu campur kana urusan maranehanana. Si topeng mayit ngabagikeun paneuteupeuna ka Sanca Dawuk jeung Sanggajaya teu lila terus nyarita. Balagu ilaing duaan. Lamun teu dipisahkeun si laing duaan geus bisa dipastikeun bakal kocor babarengan. Untung dewek kaburu datang sarta ngalakukeun tindakan saha ieu jelema teh Sanca. Si topeng mayit dina waktu harita tumanya ngeunaan Sanggajaya ka Sanca Dawuk. Anu ditanya gancang nembalan. Ieu jelema teh si Sanggajaya Ki Guru. Manehna anu geus ngahalangan kana maksud tindakan kula anu rek ngarah si Jaka si Nangling. Ngacaukeun kaayaan, beda boga ilmu Birawa Sewu, geus sombong tah nantang tarung Ki Guru. Sanggajaya neuteub ka si topeng mayit. Sanajan tadi geus bukti kahebatan si topeng mayit, tapi manehna ngarasa acan yakin sapinuhna. Kadenge manehna nyarita ditujukeun ka si topeng mayit. Topeng mayit bisa jadi Andika boga ilmu anu punjul, tapi lantaran Andika baturna si Sanca Dawuk sarta kumawani pipilueun kana ieu urusan ngandung harti. Maneh sanggup pikeun ngagantikeun si Sanca Dawuk neruskeun tarung jeung kula. Si topeng mayit ungut-ungutan bari terus nyarita deui. Ilaing ngarasa gede hati lantaran boga ilmu Birawa Sewu. Dewek jadi hayang nyaho naon kahebatan anak eta ilmu. Ilaing geus pipilueun jeung ngahalangan kana tindakan anak buah dewek ngandung harti kudu tanggung jawab. Maneh oge kudu tanggung jawab deuleu topeng mayit. Sabab dina waktu ayeuna kula teu bisa tarima ku datangna Andika ka dieu kaayaan jadi kacau. Lain kacau beleguk.
kudu nama ilaing nganuhunkeun ka dewek. Sabab lamun teu dipisah masih lain bisa kojor bebarengan. Sabab ilaing ngalakukeun tarung pabuncak dina kekuatan ilmu saimbang belegug pisan. Sanggajaya memang can yakin upama si Topeng Mayit teh hebat ilmuna. Manehna hayang ngajajal kana kahebatan ilmuna si Topeng Mayit, mampu ejeng teuna ngungkulan ilmu Birawa Sewu anu kacangking ku dirina. Sanggajaya kadenge harita nyarita deui. Topeng Mayit, kula geus lila numpi diri mangsa ngayakinkeun ilmu Birawa Sewu. Malah kula geus janji dina hate, upama memang aya jago anu mampu ngelehkeun kula, bakal diguruan ku kula. Nu mata, kula hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu Andika. Ilaing bener-bener belegug nangtang kadewek tapi tidak naon. Lamun ilaing memang hayang bukti ngan dewek aina langsung mastikeun moal leuwih ti 3 geprakan si laing geus pasti rubuh Sanggajaya. Ngadenge caritaan anu saperti kitu ti si Topeng Mayit ugube pikeun Sanggajaya mangrupa panghinaan anu luar biasa. Setan, maneh bener-bener sombong Topeng Mayit. Buktikeun deuleu kahebatan ilmu Andika sia. Hade, dewek ayeuna bakal bantu narajang. Gunakeun ilmu Birawa Sewu teh. Dewek hayang nyaho kahebatan eta ilmu. Ayeuna dewek anu narajang ye. Hap, ya. Ceralat, cileung. Si Topeng Mayit bener-bener harita ngalakukeun panarajang kanu jadi lawan. Sanggajaya bener-bener kaget meh teu percaya kana naon rupa anu karandapan ku dirina dina waktu harita. Sabab ilmu Birawa Sewu, ilmu andelanana tetela eueuh hartina pikeun si Topeng Mayit. Waktu panarajang si Topeng Mayit keuna kana badan lawan, tetela lain si Topeng Mayit anu ngadaligdeug mundur sakumaha anu karandapan ku Sancadawu lantaran kekuatan sorangan mental balik deui. Tapi Sanggajaya anu harita ngabangkieung mundur ka tukang bari ngagero kaget ejeng nyeri. Dah, jebrot deus. Wah! Sanggajaya ngabangkieung mundur ka tukang. Waktu jirimna robah jadi 2 urang. Si Topeng Mayit siga anu geus nyaho mana jirim anu asli mana jirim anu palsu. Jirim Sanggajaya anu nambahan harita dijambak buukna langsung ngiles leungit tina tetepan. Sanggajaya bener-bener kaget ku kamampuhan elmuna si Topeng Mayit. Kajurung ku rasa penasaran, Sanggajaya luncat narajang ngagunakeun kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Bantrokan kekuatan geus teu bisa dihalangan deui. Kekuatan tanaga lapisan Sanggajaya anu sapinuhna bantrok ejeng kekuatan tanaga lapisan si Topeng Mayit. Bantrokan kekuatan ngaliwatan sepasang leungeun masing-masing. Kajadianana memang teu bisa dipercaya ku Sanggajaya dina waktu harita. Sabab Sanggajaya ngajengkang bari rubuh ngebebengkang ngutahkeun getih hirup lalambaran, sedengkeun si Topeng Mayit tetep pancuk dina tangtunganana. Dah, jebrot, geduk dah, geduk des. Wah! Jengkang, kebut. Sanggajaya meh-mehan teu bisa hudang deui. Ningali kalebah si Topeng Mayit anu harita kadenge nyarita ditujukeun ka Sanggajaya. Masih kene untung dewek teu boga niat hayang ngojoran si laing Sanggajaya. Masih kene diberi kesempatan hirup deuleu ku dewek. Coba. Rek kumaha ayeuna si laing ha? Sanggajaya bari jeung sumengir nahan ka nyeri, harita ngoneal hudang lalaunan. Jaringjeg, daligdeug, ngalengkah maju ka hareupeun si Topeng Mayit, leungit ayeuna maka garanganana. Aduh, ampun kula nyaan bener-bener taluk ngaku eleh jajaten. Ampun kula janji rek bakti diri sebat tanaga. Kula bakal ngabakti ka salira.
malah hayang guru ilmu. Ampun. Jalma seperti si lain memang lumayan Sanggajaya. Seperti halna Sancadawu. Ilaing memang cukup aya gunana upama ngabaktikeun diri ka dewe. Mun memang bener rek ngabaktikeun diri teu naon. Bener ulah memang geus janji dina hate. Kitu sakumaha anu diceritakeun tadi ku kula. Duh, ampun Topeng Mayit. Sancadawuk tembong dina waktu harita mureleng ka Sanggajaya bari terus nyarita. Tapi maneh kudu tanggung jawab ya Sanggajaya. Si Jaka Sinangling ketinggali tadi ini kabur nyelametkeun diri. Nu mata kumaha tanggung jawab maneh yo. Sanggajaya deku hareupeun si Topeng Mayit bari terus nyarita deui. Ampun Ki Guru. Ulah memang salah sabab si Jaka Sinangling malah terus kabur. Ki Guru. Jadi kudu kumaha ayeuna ieu tindakan kula Ki Guru. Sanggajaya dina waktu harita nurutan Sancadawuk nyebutna teh ka si Topeng Mayit teh Ki Guru. Si Topeng Mayit neuteup ka Sanggajaya terus nyarita. Beung geus, hudang si lain. Kangaranan geus ngaku sarta rumasa kana kasalahan, tangtu kudu daek tanggung jawab jeung nebus kana eta kasalahan. Jeung saha inditna si Jaka Sinangling? Jeung ayu manganti Ki Guru. Ayeuna ku ilaing duaan Sancadawuk Sanggajaya. Gancang teangan si Jaka Sinangling sing nepikeun ka beunang. Ngan ingetkeun, saha bae ulah aya nu mani ngaganggu ka ayu manganti. Lamun nepikeun ka wani ngaganggu atawa nepikeun ka cilaka, ngandung harti ngabangkang kana amanat dewe. Upama nepikeun ka kitu ngandung harti ilaing duaan geus moal dibere diampun. Selain duaan bakal eureun jadi jelema. Karti, ku ilaing duaan. Sancadawuk jeung Sanggajaya meh bareng harita arunggeuk nandakeun ngarti kana caritaan si Topeng Mayit. Kadenge harita si Topeng Mayit nyarita deui. Tah, ilaing duaan laksanakeun pancen sakumaha mistina. Ayeuna dewek bakal init. Hapian, jorana, cileng, les. Jirim si Topeng Mayit ngan sakilat geus ngiles leungit tina tetepan. Sanggajaya ngareret ka Sancadawu, narik napas panjang bari jeung gogodeg terus nyarita. Waduh, nyan kula bener-bener kakaramanggihan jalma anu luar biasa saperti si Topeng Mayit mah Sancadawu. Ilmu jeung kakuatan urang anu saimbang mun dibarengan dipake ngalawan si Topeng Mayit tetep moal aya hartina. Hebat, bener-bener luar biasa ilmuna si Topeng Mayit tah. Sancadawuk nyerenge seuri bari terus nyarita. Masih kada untung si lain aya milik sangga. Lamun eueuh milik geus eureun si lain jadi jelema. Urang memang kudu ngabakti ka si Topeng Mayit sabab jelas manehna anu bakal ngawasa dunya kajawaraan dina waktu anu moal lila deui. Dewek boga kayakinan ngeun anah eta. Bener Sancadawuk, kula oge ngarasa yakin ieu teh. Memang moal aya nu mampu ngimbangan ilmu anu saperti kitu mah. Nu matak urang ulah nepikeun ka nguciwakeun ieu. Hartina pancen anu kudu dilaksanakeun teh ulah nepikeun ka gagal Sancadawuk. Bener. Sabab lamun nepikeun ka gagal ngandung harti urang duaan bakal eureun jadi jelema. Eureun ngarasakeun kaluar narenghapan tina irung. Si Topeng Mayit mah nepikeun ka kudu bingung atawa teu tega upama kudu binasa sanajan ka anak buahna sorangan. Ieu kasalahan kula Sancadawuk. Nu matak urang teangan sing nepikeun ka panggih ta si Jaka Sinangling teh. Si ayu manganti kalah ka indit kabur deui jeung si Jaka Sinangling. Bener-bener ngalejokeun ieu mah yeuh. Dewek geus ngarti Sanggajaya. Satadina si lain tadina pasti bakal niatan ka si ayu mangantinya. Mantong ngimpi dulu. Sabab wani ganggu ka si ayu manganti. Si lain anu bakal ditindak ku pemimpin urang ku si Topeng Mayit. Kangaranan si Topeng Mayit anu ngalakukeun tindakan reksa anu bisa ngalawan jeung ngahalangan. Jadi lain ulah coba-coba yo rek ganggu ka ayu manganti. Tapi rada aneh ieu teh. Jeung teu kaharti kunaon si Topeng Mayit bet amanat kitunya. Ayu manganti
make jeung henteu meunang diganggu segala rupa. Lebadinya dewek oge teu nyaho sangajaya. Dewek oge teu nyaho. Geus lah teu kudu mikirkeun masalah nu kitu patut. Nu penting ayeuna mah neangan jeung ngapunangkeun heula si Jaka Sinangling. Kudu ditunggal janggana bawa sirahna ka si topeng mayit. Eta pancen urang dina waktu ayeuna. Hayu urang meang. Sanca Dawu ngajakan indit ka Sanggajaya pikeun neangan Jaka Sinangling anu geus jelas tadi indit kabur jeung Ayu Manganti. You